Lawang amal geus ditutup, hanjakal keur waktu hirup, talang kebet henteu sanggup, padahal waktu mah cukup. Paingan rasa ngelingan, dunia mah pangumbaraan, nah bet kamalinaan, tonggoy hanteu nyubadanan. Ati ngeurik pikir liwung, imah tiisen jeung suwung, ngan anak yatim buraung, tinggal risik tinggal riung. Abong poe panganggesan, mana berat rek amiteun, keun imahkeun pakarangan, geuwatkeun logak ngentosan. Pasaran mendung dipayung, tiluhur dirurup sarung, nu ngiringna semunguyung, nangkep dada tingkuyungkung. Ngalet ngangkeuy ngabandalet, beuki deukeut beuki deukeut, beuki deukeut beuki deukeut, kana logak rupek heureut. Duh geuning enggeus nyengkora, rupku padung rapku lemah, poek rupek jeung tugeunah, ngarumas cukire susah, ahli sobat kawawuhan, tetolih gancang bubaran. Duh saha nu rek maturan, geus cicing babarengan. Mana sobat mana dulur, geuning buri aka lembur, hanteu makturan dikubur, sumawon nambahan umur. Oge harta banda kuring, nu dipuhit berang peting, cik mana anu rek ngaping, geuning geus kieu mah kuing. Hanjakal aduh hanjakal, teu getol sadia amal, padahal geuning padahal, ngan amal nu jadi bekel. Naon keur nyinglarkeun sedih, nahan kuci mata getih, tawa bengki jeung keuli, harta mah geuning teu noli. Enggeus montong rek sasambat, teu guna enggeus kaliwat, bongan bareto teu taat, teu kurang nu nganasehat. Tong hantem hanjakalan, pan teu kurang nu ngelingan,
pek tunggu jawab sorangan, gera jawab pariksana. Paremutan ngarantosan, mangga gera aremutan, sugan menawi jeung sugan ngajadi kamaslahatan. Kumaca ieu pepeling, muga sing jadi panggeuing, da Gusti anu ngajaring, siang jeung wengi diaping. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah hilap like share channel Gailan Mahdi. Sampurasun.